baheula aya hiji dongeng terkenal jasanya na jawara lahir di Uzbekistan, kemudian nyana langsung ke Basrah, tidinya nyana terus jadi garong penjahat. Setiap jelema mengarah ke Baghdad kunyana dibegal. Asal aya jelema dagang begal, jelema rekreasi begal, pokoknya jelema boga anak buah nage luar biasa dibegal terus. Datang ka sieun jelema nu endek liwat kadinya ku tenar-tenarna eta jelema begal pamalingan dahsyat, lamun ngalawan bunuh ngan henteu pernah sampai ngabunuh, paling nonjok paling nampilin aya ngabunuh macan pernah ngan harta mah kujana dibegal. Wah teka itu datang ka setiap nu endek liwat ka dinya ragu aya ieu begal, aya ieu begal, berani nyewa jagoan untuk keselamatan, hanya untuk keselamatan diri dan demi keselamatan nyewa jagoan. Koskuari begal teh ambalaya, urang dagang lintas Lampung Palembang bawa barang di Palembang ka dieu begalna sabaraha rupa wani nyekel abri urang kajen cicing di dieu daripada begal ambalaya. Begalna make balok di dieu, make pet, KTP-na urang Cisokat tolong. begal eta polisi teh begal buktina kok cedek kiai ngomong kos gitu dulur kula ke Palembang, di Palembang Masya Allah eta petei murah jasa dihitung ku jana ieu petei ku murah-murahna datang ke pasar Kemis, Masya Allah keuntunganana 10 kali lipat, 10 kali lipat diborong ku jana di Palembang, langsung nyewa truk berangkat datang ke pos hiji sekian tes, datang ke pos sekian dihitung datang ke pasar Kemis rugi, dihitung-hitung datang ke pasar Kemis rugi. Mantap datang ke pasar Kemis teh geus teu didagangkeun. Hoi, saha nu hayang petei los kabeh. Kunaon sih eta? Mas, bakal ulah nyebut kunaon? Bas, sesa mali. Sesa begal los can siata. Mamang kula eta. Langsung dicekel emang naon? Polisi begal kabeh. Kumaha sih mimitina? Eta cara tadi dagang eta asal wani maka polisi ieu tukang karung lamun kurang-kurang backing polisina beak ka kolor-kolor nyana mun mawa barang ya ka ditu ka mana ka Karawang polisi di dieu hiji daripada begal-begal ambalaya mani nyewa polisi eta begal kena disewa ku nyana jadi nyana tukang nyawaan begal eta. Ieu begal terkenal anu luar biasa sehingga komo awewe mah sieun dek liwat teh. Satu ketika nyana mampir di hiji pondok pesantren, santrina ngan aya 10 kurang leuwih. Nyana merenung ari eta si jelema nararaon di dinya kadang aya 10-20 dararata. Nyana terus datang kadinya ngintip. Begitu ngintip kiaina keur baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala bil haqq. Ayat eta dibaca langsung cerik eta begal, cerik
kurucu cai mah tekatahan terus cerik atuh kiai mah terus wae maca Quran nyana terus beki kebal beki cerik ingak-ingakan beki kebal terus kadenge suara kus parawan encan kawin teh kebal kenceng cerikna kenceng dahsyat maka penting jam 2 pan kiai nu bener mah maca Quran teh jam 2 jam 3 Bang Zaki Nurjaya mah wallahu a'lam bissawab kiai nu bener mah maca Quran teh jam 2 jam 3 negereuneng eta ge kitu langsung cerik da dahsyat keluar kiai barang keluar kadilu pakaianana pakaian garong kiai kaget ini bu aing lain cekene kaget kiai tapi terus didegetan langsung sujud jana plek cerik beneran ku kiai dihudangkeun dibawa ke hareup ditanya saha ngaran urang mana pagawean naon tah begitu ditanya pagawean ulah pagawean ngabegal ngagarong wah cak kiai ulah-ulah main garong gitu kaget kiai haji ieu kunaon cerik begitu kula ngadengi kiai maca alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah tiba-tiba terasa aya nu asup ka jero hate kula nupir hartieuna wallahu alam bismuradi alam yakni apakah can datang waktu lilladzina amanu ka jelema-jelema nu iman antaksa qulubuhum nundukkeun hate-hatena li dzikrillah eling ka Allah wa ma nazala minal haqq jeung eling kana hak anu diturunkeun ku Gusti Allah aturan hidayah asup ka jero hatena cak nyana direnungkeun eta Al-Qur'anul Karim dek datang ka iraha maneh umur ge sabaraha taun dek iraha maneh nundukkeun hate inget ka Allah inget ka aturan-aturan Allah kade sakedeung deui maneh bakal paeh dikubur amal perbuatan bakal dibawa ke jero kuburan urang diuk kieu amal diuk ieu bakal aya ke dikubur urang salat bakal aya puasa bakal aya termasuk ngagarong bakal aya mere baso kasih emba ojol jeung susu aya bakal aya pagawean cisoka eta kabeh pagawean eta Al-Quran saayat doang ge Masya Allah datang ke nyelesep ka jero hate alam yakni apakah can datang waktu lilladzina amanu ka jelema nu ari iman jelema nu ari iman teh antak saqulubuhum ngarendahkeun hate tunduk li dzikrillah eling ka Gusti Allah urang dibaca eta Al-Quran dibulak-balik ayat eta jancan orang ngerenyed dibulak-balik deui tamat deui sugan aya ngerenyed ayat eta ka jero hate teh aya tapi saayat ketika nyulus ka jero garong bisa tobat ka Gusti Allah Masya Allah tidinya asal dek liwat jelema ke aman henteu tina garong ke aman henteu tina garong garongna berangkat asa dek liwat deui isukna di deuleu deui aman henteu berangkat ternyata sapoe dua poe seminggu 2 minggu aman jelema rame kuari mah aman garong
garong-garong anak buahna neangan ieu kepala garong urang ka mana kepala garong urang leungit diteangan ku anak buahna ieu waduh sehu urang leungit teangan ku jana terus kaman ya Allah renganan keur mondok di pondok pesantren eta keur ngaji diintip ku anak buahna weh ieu kepala urang ngaji nya garong ngaji cek dia garong ngaji garong terus diintip isuk kaji deui ieu anak buahna kabeh kaget daratang tah ka kepalana bos kumaha ieu lalakon harta geus dihandapkeun gunung ambalayatun kumaha ngabagina ieu bos cak gana bararagi bae ku sia ai bos aing mah geus teu kudu dibagian ai kumaha teh aing pikiran aing mah geus ka kuburan geus ka akhirat kok berubah heran aing anak buah heran anak buah masyaallah diteliti terus ku anak buahna begitu diteliti bos ieu kumaha mimitina kaula ieu ngintip tengah peuting begitu diintip kiai keur maca Quran pas ayat alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah deuk iraha hate tunduk khusyuk ka Allah inget ka Allah padahal urang dibere iman tidinya aing nyurucut inget di jero kubur inget di alam akhirat kumaha kuari mah aing geus pepegatan sia mah sia bae geus ka ditu los aing mah geus tobat ih bos aing bos tobat atuh kabeh deuk ieu tobat ulah sok mimilu maneh mah maneh bae terus mabok teruskeun musia maling teruskeun teu kula gerek milu bae akhirna anak buahna milu kabeh ngararaji ngaji terus dimimiti alat ngaji terus ditambah ku fikih ditambah usul fikih ditambah ku tafsir ditambah ku hadis dan lain sebagainya tanding ternyata saat eta di negeri Mekah di negeri Madinah Baghdad Iran wabah tenar kapinteran eta jelema luar biasa nanya hadis sakicep nanya tafsir sakicep nanya fikih sakicep nanya alat makomo geus dudi engkekeun jago wabeh manehanana ulama-ulama pemerintah kabeh taluk ka ilmu eta garong lamun tadina garong bae jadi wali ieu mah diajak ngaji ge masyaallah padet terobah-robah ngadagleg ayat tinggal ayat itu kos kieu bae manggawe ieu saruan ulah teh ngadagleg teu pernah aya hiji ayat tersentuh pernah kamar ieu tah aya kasentuh ku ayat ku lagi rada kata aja hebat amat datang ka ieu merenung bae kieu kunaon sia kasentuh ku ayat mana tadi cana badu salam ku ngeunah-ngeunah lain ku merduna lain makhrajna lain naonna maknana wih hebat amat cek we ya ieu mah luri budak ge aing mah mawa ge teu aduh masyaallah hebat amat ke makna ayat nu mana fankihu ma ta'amalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' cek nya karenung mun opat ngeunaheun meureun siapa bohong kalau tuh kudu make ayat nafsu tam tenar lah nyana kehebatanana jeung kaistimewaanana maka dijadikeunlah ulama sadunia saha eta urang lamun membaca kitab geus tenar geus sering manggihan Fudail bin Iyad anu terusnya cicing di Mekah terusnya cicing di Jabal Abi Kubais
anu kebelah dieuna geus mung kapanggih jeung jelema bahkan manehana lamun salat Jumat ka Masjidil Haram ge embung murid-muridna kaget kunaon mama embung ka Masjidil Haram geus ulah sok nanya mama maneh bae ka ditu sakali nanya kitu dua kali kitu tilu kali penasaran ke mama kami kan murid dijejekeun ke Masjidil Haram ai mama henteu kami hayang nyaho alesanana kumaha mun hayang nyaho alesanana kula lamun ka masjid neuleuh anu sujud sukuna ngacung benerkeuneun mama dibenerkeun lain benerkeuneun loba jasa nu salah teu dibenerkeun mama engke bakal dicarekan ku Gusti Allah neuleuh sujud yeuna kahalangan ku kopeah ku sorban lain benerkeuneun loba jasa teu naekna raji neuleuh toab salah toabna mantak los maraneh bae mama mah keun bae teu salat Jumat ge masyaallah tidinya kaget murid-muridna begitu terus ngadeheus rahasiana naon mama bisa jadi kieu hiji rahasiana di jero hate ulah aya nu nyayang kecuali sieun ka Gusti Allah ku sieun Ki Fudel bin Iyad ketika Raja Khalifah mere kamanehanana sekitar 4.000 dinar mun kuari urusanan ukuranna ada 2 miliareun kunyana ditolak bikeun ka batur haram beteng kula kudu kaasupan duit ti pamarentah percis kos Ki Nurjaya nyana ge kos ditu gitu haram cek Ki Nurjaya beteng aing saeutik mah mun loba masalah aku aja baik